Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala musanifu wa mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Kaifa yuhafidu? Kumaha ngaraksana sahatil midu murid ala adawatil madrasati kana alat-alat di madrasah. Kama yajibu seperti parantos wajib ala tilmid di kamurid non ayu hafido yang ngaraksa itu si tilmid ala adawati kan alat-alatnya itu si tilmid kadalikannya gitu deh seperti ma yajibu wajib alaihi ka itu si tilmid naon ayu hafido yang ngaraksa itu si tilmid ala adawatil madrasati kan alat-alat di madrasah biala yugoyiro kusa kira-kira henteu robah itu alat-alat di madrasah au yuwasi wa tanapi henteu ngotoran itu alat-alat di madrasah sayaan kan hiji perkara minal mako indi tina tempat cali wato wilati sarang meja wal karosi sarang kursi walayak tuba jeung teu tutulisan itu jeung ulah tutulisan itu si tilmid ala judroni kana bilik ala judronil madrasati kana bilik di madrasah wa babiha sareng pirang-pirang lawangna itu madrasah atau nepi panto lawangnya wala yuksiro jeung ulah mecahkeun itu si tilmid jujajaha kana kacana itu madrasah wala yuasi hojeng yenta ulang ngotoran itu si tilmid alal fati kana teras bayab siko kusa kira-kira yenta nyiduh itu si tilmid au yata mafoto atana pinjeng sering itu si tilmid alaiha di atas itu ko'ah au yarmia atanapi malangkeun itu si tilmid biru yatal mirsami kana alat-alat ngagamar wakito al-aruf auroki sareng pirang-pirang potongan kertas alaiha kana itu ko'ah walakin senang tetepina yat rohaha micen itu si tilmid ha kana itu kito al-aurok pisalati dina tong al-khosoti anu tangtu atanapi anu khusus biha kalawan itu kito al-aurok walayal aba jeung enta ulah amang-amangan itu si tilmid bijarosil madrasati kulonceng madrasah walayak tuba jeung enta ulah tutulisan itu si tilmid bisubu rotiha dina papan tulisna itu madrasah au yugoyero atanapi ngarobah itu si tilmid mim sahataha kana pamupusna madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha cenah ngaraksana murid santri kana alat-alat di madrasah. Jadi bab ieu neraskeun bab anu nomor 28 nya. Seperti parantos wajib cenah ka urang teh ka santri ka murid kudu ngaraksa cenah urang teh kana alat-alat di madrasah. kudu ngaraksa kana alat-alat di madrasahnya kana alat-alat urang gitu nya. Maksudna kana alat urang seperti pulpen atau nepi naon. Ya gitu deh seperti wajib ka urang kudu ngaraksa teh wajib deh ka urang teh kudu ngaraksa urang teh kana alat-alat di madrasah. Ku sakira-kira henteu robah cenah itu alat-alat teh atanapi henteu ngotoran. Itu alat-alat teh kana hiji perkara tina tempat calik seperti tutulisan dina naon na kursi dina meja teh kenging bakal kotor ka urang. Namun dicalikan teh nya jeung ulah tutulisan cenah urang teh kana bilikna madrasah kana dingdingna jeung pantona teh kenging ditulisan. Eta kan sok loba nu nulisan dina dingdingna dina pantona seperti I love you atanapi abi bogoh ka saha gitu sok ditulisan gitu. Eta teh kenging. Saterasna urang teh ulah meupeuskeun kana kaca madrasah ngahaja di tinggangan kaca madrasah teh kenging gitu nya. Oge ulah ngotoran urang teh kana teras. Mun urang sapatuna kotor atuh salaan gitu nya lamun make meja alam. Nah, biasana ka madrasah mah tara make nanaon nya tara make sepatu tara make sendal. Bersih di madrasah. Oge ulah nyiduhan atapi nyeungsring dina teras madrasah teh kenging. Atanapi malangkeun cenah urang teh kana alat ngagamar. Jeung pirang-pirang potongan kertas kana itu eta teh kana teras teh kenging gitu nya.
Tetepina urang kudu micen karena lamun urut ngagamar atau nepi naonnya kudu dipicen karena tong karena tempat anu khusus pergi micen sampah gitu. Ulah dina teras tekenging gitunya. Saterasna urang teh ulah ameng-amengan cenah ku lonceng marosa ngahaja lonceng marosa teh ditakolaan gitu lain waktuna ngaji oge. Atau nepi digorong-gorong atau kumaha lah lonceng marosa ditekenging eta nya. Oge urang teh ulah tutulisan dina papan tulisna madrasah atanapi ngarobah urang teh cenah kana pamupusna madrasah dibalang-balang pake menbal teh kenging gitu nya. Sakitu wae nu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna khusus kangge diri pribadi abdi umum kangge sadayana ditutup ku wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.